Nah teman-teman, ini pandel yang sedang dalam proses pengeringan. Ini yang setiap malam kita produksi atau kita cat ya. Seperti ini, warnanya lumayan kontras karena ini nantinya kan posisinya untuk di panggung. Jadi ketika dia terkena lighting atau lampu, warnanya menyala. Kalau ini yang masih dalam proses, yang dasarannya pun belum semua, baru sebagian. Ini yang baru selesai. Nah, kurang kelihatan. Nah, jadi yang kita bikin itu bukan hanya pandal jagat aja. Kita juga membuat pandal untuk truk ya, kayak gini. Ini untuk di truk, di mobil dipasang di depan. Ini saya susah lihatnya. Ini yang kecil, ukurannya lebih kecil. Di sini mah agak caang ya. Jadi banyak yang bertanya untuk proses pembuatan pandal tersebut seperti apa. Di sini saya akan jelaskan mungkin secara singkat aja, agak secara detail bagaimana sih prosesnya pembuatan dari awal sampai akhir, dari pendasaran sampai finishing. Sulit atau mudahnya tergantung persepsi kita. Dikatakan sulit juga gak sesulit apapun, dan dikatakan mudah juga gak semudah itu. Yang penting adalah mood kitanya lagi bagus, biar kita dalam proses pengecatannya, karena lek atau lama, kita jangan ada istilah haloream. Kalau lagi haloream, kita ngecatnya juga jadi gitu, lobating ngopi, kalau lobating kucicing. Tapi di lekenan itu maksudnya kita teruslah kita chat. Apa sih motivasinya? Ya motivasinya karena ditanyain terus sama yang pesen. Ini yang pesen udah nanyain kapan selesainya gitu, karena mau dipakai dan lain sebagainya. Dan kita masih leha-leha, gak bisa seperti itu, kita harus rajin. Ngecat panel itu harus rajin, karena lek-lek ngecatnya laletik. Kemana Dul? Balik gula. Oke. Oh. Tuh. Hancan sama ditinggalkan. Sugan dari ke bawah panelna henteu. Nah, ini adalah pandal mobil yang baru saja selesai dalam proses pendasaran. Ini huruf-huruf ini, pola-pola batik ini, dan semua yang ada di sini kita menggunakan cetakan. Nah, ini contoh cetakannya. Seperti ini. Ini bekas cetakan dari sini. Seperti itu. Ini cetakannya bisa menggunakan plastik fiber atau juga bisa menggunakan kertas karton. Ini per huruf. Tinggal kita gunakan. Semuanya ada. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya sangat mudah sekali.
Misalnya kita akan buat tulisan yang ini. Kita cari kainnya, kita cari yang bekas, kain yang bekas. Mana? Aduh, daun bekas. Ayolah tukang nak. Itu dipakai. Kieu carana. Kain siapkan, gelar jika kieu. Anggaplah rapi gitu nya. Anggap rapi. Posisikan si citakan. Kumaha kahayang. Bebas ya mana di tengah di sisi kumaha pola. Nah, ieu cat keur ngadasaranana. Wadahna piring kos wadah deui. Keun wae, nu penting mah kurang nyobaan. Nya eta ngagunakeun roll anu alit, tapi tina anu busa. Sapados gampil. Sapertos kieu nya. Abdi sesah ya. Tahan. Punten sanes teu sopan. Udah pandangannya peng HP. Di dasaran sapertos kieu. Asal lihat apakan weh heula. Asal lihat apakan sapertos kieu. Teu kedah kanal-kanal. Kanalana makin kucet. Ini kanal seug kita mah kumaha kayang. Kumaha niat jeung kumaha tekad masing-masing. Tah tuluy kumaha? Tuluy make cat bodas. Jika kieu tah di kanelan. Sing rata, sing kanal nepi ka si pori-pori kain katutupan ku cat supaya pas diwarnaan henteu ngarembes ka tukangna. Tapi ai soal ngarembes henteu mah uih deui karena jenis kain nu digunakeun. Upami kainna kanal nya sakedik kemungkinan bakal ngarembes, tapi upami kainna ipis tangtos bakal tembus ka pangkerna. Janten usahakeun ngangge kain anu kanal. Sapertos pamatek misalnya. Saatos di kanelan ngangecet kantun diantosan dugi ka garing. Nah, sapertos ieu parantos di kanelan kantun ngantosan garing. Produksi kaselang heula ku ieu. Nah, dulu PKM dulu. Pernah peduli kemudian menghilang. Tah, salah sahiji hal anu matak panelila anggeus teh ieu, ngopi. Dulu aja YouTube. Abang di bare wifi. Komo aya wifi mah. Allah, ya Allah. Makasih Gusti. HD. Teh, ieu teh masang senar. Kot di waktuan tingali. Pajarkeun teh kudu sesuai cenah. Target 5 menit kudu anggeus. Ieu geus 2 jam setengah ieu teh. Terbengkalai ieu mah. Kebulane katincakan. Tah. Kahiji ngopi, kedua ieu nasgor. Handeuy atuh hirup mah dahar we. Tah ieu da geus garing ieu teh. Terus gaskeun heula we, dia aman mana. Naon teh? Alhamdulillah. Welcome to my guys. Itu bejana mah ngeunah ieu teh da tinggal am.
Di mantap euy. Dalahat moal itu jelema teh. Balah atep. Oke. Dina video kali ieu ngaguar ngeunaan ngadasaran urang cekapkeun heula deui ka dieu. Kumargi tacan garing keur mah dikenalan deui bodasanana. Urang lajengkeun dina video salajengna ngeunaan ngawarnaan. Nya. Ulah hilap like, komen sareng subrek. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.